Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sunda Encing Adnan, alhamdulillah tiasa tepang dangu deui nya para mitra. Dina gelaran dongeng Sunda anu baris ngalajengkeun cumarios Munjung Gondoruo dina seri kagenep para mitra. Urang ngareuyeun nikreuh we nya para mitra. Langkung ti payun para mitra, sim kuring nyuhun dihapunten. Tina samudayaning kalepatan boh bilihna aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina numawi daya mangan saukur carios fiksi anu direka ku sim kuring etang-etang kangge hiburan mitra kaum dangu sadayana. Nyaku kituna supados tong nyangkolong kana waktos mangga dupina dikawitan wae urang ngalajengkeun cumariosna Munjung Gondoruo dina seri kagenepnya para mitra. Wilujeng ngadangukeun yu ah. Para mitra kaum dangu, ayeuna neraskeun kocap mangga anu ambek kabinalem pedah carana nyarios kitu nu geus terang yen manggaha teh kantos ngaregedan kanyidayuni para mitra. Dalam istilah akang teh ngomong naon tadi masih wae dipanjangkeun. Tong coba-coba reko wantunan kumaha jeung kumaha maneh teh nya. Sabab nyawa di dinya bisa wae beunang pati ku akang iraha wae akang daekna mun maneh tetep nyarios kitu. Geus lah akang rek mandi rek nimuan karo dia geus lila manehna teu digilir ieu teh ku akang. Tembalna manggaha para mitra bari ngancem ka binalem nu kiwari ngarasa hirupna saukur janten boneka nu dikeukeuweuk sakahayangna ku manggaha. Hirup bareng susah tiba heula giliran ngeunah mah poho kana purwadaksina para mitra. Dengarkan terus tayangan program terpopuler dari channel YouTube Encing Adnan Dongeng. Hiburan sambil rebahan. Dongeng Sunda Munjung Gondoruo tayang setiap hari Senin dan Kamis pukul 8 malam. Kisah bernaskah Tali Pocong Perawan Pemikat Jodoh tayang setiap hari Selasa dan Jumat pukul 8 malam. Dongeng Sunda Siwareng tayang setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 8 malam. Live streaming Cerpen Indonesia Pilihan setiap hari Minggu pukul 8 malam. Subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel Encing Adnan Dongeng. Binalem saukur bisa nyidem ka nyeri sosoranganan. Sanaos dina hate nyerina kaliwat langkung nanging suratanana memang geus nyata kitu kuduna. Salah jalan kana langkah tisa tadina dugi ngajadikeun nista sagala-gala. Komo-komo kiwari anjeuna memang dicandung nu kirang langkung geus sataun lamina terang manggaha nyandung diri ngaraos boldo jeung dosa nanging teu nyaho kudu kumaha keur dipilampahna alatan dunya nu geus salah keur ditujuna. Memang lain salah batur jeung kolot. Sadayana istuning salah kuring oge nu geus luas nganter kana tujuan salaki baheula anu salah. Teu sangka kanggaha pedah dunya nu geus dimilikanana dugi kasarakah sagala-galana. Gusti sim kuring rumaos dosa nun geura tunjukeun pitulung ka abdi dina ngudaran kasempit lengkah kiwari nu geus hina jeung pinuh dosa. Binalem gerentes cerik pinuh rumasa. Hatena jol emut kana pitulung Gusti anu agung. Benten pisan jeung carios carogena nu memang laksa nyata dina satemena geus kaancik sifat siluman jeung ngajadi baladna setan para mitra. Manggaha harita cariosna geus rengse mandi. Panganggena alus pantes jeung pinuh wibawa. Bari ngaluarkeun motor keur dianggena karompok pamajikan ngorana nyaeta Nyi Rodiah. Nu memang geus sasasih teu digilirna. Nya kiwari lampah cariosna manggaha bakal sasasih di imah pamajikan ngorana. Nu dimana mun anjeuna aya di nu ngora teu pisan aya ngajadina keur ngajirimkeun Gondoruo oge sajabina.
Dina kalakonan munjung natea nu kitu teh para mitra, sabab kitu oge katangtosan nu diberekeun kuncen waktos harita ka manehna. Meunang ngajadi sapinuhna jelma biasa nanging saukur sasasih wates waktosna. Mitra kaum dangu, sora motor geus kadang uhurung. Gas di leungeunna ditarikeun. Koloyong angkat carios harita manggaha muruka imah Nyi Rodiah salaku pamajikan ngorana. Salaresna dina hate mah tetep terido manehna nyandung teh. Sabab ngeunah teuing ka si Rodiah ngarasakeun enakna hungkul. Namang saning susah dilakonan bareng kuring giliran beunghar dilayanan ku batur. Kanggaha hampura Kang mun sakintena kuring bakal nekat keur indit pamit salalamina ninggalkeun akang. Sanes kuring teh tega nanging kapaksa Kang. Hate kuring geus teu kiat keur dijadikeun boneka ku Kang. Wayahna pangwalesan bakal diayahkeun ku kuring dugikeun akang ngarasakeun sabalikna. Akang kudu ngarasa naon anu geus dirasa ku kuring Kang. Binalem kocapna para mitra, bari nangtung dihareup ku sen jandela, panonna pinuh cimata reumbay maseuhan pipi, pelong ka arah jalan ningalikeun tapak angkatna manggaha harita ka pamajikan ngorana. Hatena kiwari geus ngocap bakal nekat kalawan nyata dek indit ku teu wawartos, bakal ninggalkeun sadaya anu dipibogana. Dendem jeung kanyerina teu udar dina jeroning hate, luas tekad bakal maleskeun dendem jeung rasa kanyeri ka manggaha salaku carogehna. Para mitra kaum dangu, kiwari gentos deui nyarioskeun ka Mang Yayan jeung Mang Wawan oge Bah Ajo nu geus aya di bumi Pawakil Jari. Nu mana harita teh Mang Yayan rek cumarita kana naon musibah anu dikengingkeun waktos peuting ku istrina. Kitu deui tutur kocap Bah Ajo jeung Mang Wawan nu sami ngiring nyarios kana naon anu geus disaksina kana eta Gondoruo anu mulang ka imah manggaha para mitra. Janten sapertos aya patular talina ieu teh pawakil kana naon anu geus dikocapkeun kateranganana tadi ti Mang Wawan jeung Bah Ajo. Nyaeta ngeunaan pamajikan kuring. Sabab kuring mah yakin siga teh geus munjung Gondoruo. Cik ayeuna kami salaku wargi teh ku wawartosna kiwari bade nyuhunkeun bong-bolongna lah ka pawakil salaku bapa masyarakat di lembur ieu. Kedah kumaha jeung naon kirana nu kedah kami lakukeun kiwari. Sabab mun pawakil teu bisa mere bong-bolong ieu, kuring mah bakal nekat we, bakal ngadatangan sigaha keun we, dek disapatkeun beuheungna ku urang lah. Tanggung jeung kapalang hancur kuring mah sanos bakalna dibuih ge moal matak jadi kaduhung mun nyaksi sigaha teh bisa paeh ku leungeun dewek mah. Mang Yayan kocapna ka Wakil Jari. Napsuna geus teu kabendung sanajan dihareupeun Wakil Jari ge manehna mah kersa nekat keur maleskeun dendem ka manggaha mun sakirana Wakil Jari teh teu bisa merekeun bong-bolong kiwari. Ya atuh sabar Mang Yayan. Urang cobi teh akan bong-bolongna nepikeun beunang. Nang tengah jadikeun lapor oge keur arurang sorangan sapertos cara Mang Yayan tadi. Paribasana mah kudu bisa beunang laukna bari tetep herang kana caina. Nu mawi perkawis ieu pan kedah tiasa dibuktoskeun ku kasaksian ti wargi nu sanes oge lain urang-urang hungkul. Janten kiwari kedahna urang mikir kumaha carana supados bisa nyaksikeun kajelasanana sapertos laporan ti Mang Wawan jeung Bah Ajo tadi. Tembalna Pawakil Jari para mitra. Bari kiwari ngarahkeun sabar jeung kedah taliti dina nangtoskeun kapelikan masalah anu dirasa ku Mang Yayan harita jeung nu sanesna. Nu mawi ngaran-ngaran hese bukti jeung kirangna kamampuan pikeun ngabuktoskeun kana sagala laporan atanapi aduan kiwari ti sadayana nu geus kocap nyaksi ka manggaha harita. Halah rasihan, hampura ya lain abah sih. Maksana ngantep musibah maneh kiwari nya. Lain kitu maksudna. Nanging abah mah saluyu kana maksud pawakil tadi. Langkung kene cobi urang teh pikir kumaha carana supados bisa menangkeun bukti deui. Mulain saukur ku cara urang-urang kiwari hungkul. Sapertos Wawan da anak abah sedengkeun kasaksian kieu teh nembe saukur ti kaluarga abah hungkul. Mun aya ti luar eta bisa janten langkung sae deui yan. Leres Mang Yayan.
sapertos nu urang bejakeun waktos di imah tadi. Salah-salah mun urang gegabah dina ngahakiman ku cara urang hungkul bisa wae timbul fitnah. Bilih disangka antawis urang jeung abah teh memang aya dendam atanapi sifat teu seneng ka manggaha tangtosna sakongkol. Nanging mun aya saksi salian ti kaluargi urang tangtosna eta langkung sae Mang Yayan. Leres kitu nya Pak Wakil. Tembal jeung tarosna harita Mang Wawan dina ngajelaskeun maksad ka Pak Wakil Jari nu kiwari ngutamikeun kasalametan keur sadayana para mitra. Sanaos dina hatena Wakil Jari ge salaresna mah yakin kana laporan ti maranehna, nanging salaku bapa masyarakat di lembur Gorowong tangtos kudu langkung ati-ati deui dina dirina mun bade tumindak. Leres Mang Wawan, eta nu dimaksud ku kuring. Lajeng kumaha atuh carana Pak Wakil? Pami kitu ah. Nah teh dicobi wae ieu teh Pak Wakil urang taroskeun kanu ngartos. Maksudna kadukun atanapi sajabina lah. Nu mawi sugan jeung sugan bisa nimbukeun bong-bolong ti manehna Pak Wakil. Tembalna Mang Wawan harita ngarahkeun cara supados tiasa naroskeun kanu ngarti. Boh kadukun atanapi kanu sanesna tangtosna anu ngartos kana ilmu panoongan. Laras oge cek Mang Wawan tah. Kumaha Pak Wakil? Mun urang cobi taroskeun wae ka Mbah Dirga lah. Anjeunna kaceluk dukun sakti oge sanu terang bisa menangkeun bong-bolong kadinya. Tembal oge Mang Yayan harita para mitra. Nu ngarasa aya benerna mun arahan ti Mang Wawan teh diturutan pikeun menangkeun kajelasan kiwari ngeunaan manggaha anu dimaksadna. Upami kitu bada magrib panginten arurang datang sasarengan wae ka ditu. Teu aya salahna oge pikeun tataros lah supados jelas jeung menangkeun cara kumaha pikeun urang sadaya bisa nyaksikeun pamilares manggaha anu geus munjung ka Gondoruo. Pungkas tembal Pak Wakil Jari harita para mitra nu geus nyaluyuan kana arahan ti Mang Wawan ka anjeunna. Bada magrib ditangtoskeun anjeunna umaja ka Mang Yayan jeung Mang Wawan supados tiasa ngiring pikeun tatanya ka Ki Dirga salaku dukun nu kasohor ku pangabisana dina ieu carita para mitra. Para mitra kaum dangu, jagat peuting geus tumiba memang dilemburkan tenan harita keur geueuman ku wartos si Gondoruo para mitra. Kiwari teh karaos jempling di mangsa poek ditambi halimun nu mulai katawis. Hawa tiris jeung suara babaung anjing ti kajauhan percis pisan siga keur nyingsieunan. Sakapeung kadangu suara manuk buek ti tatangkalan nu nyieun murinding jeung muringkak. Nyaeta ka Mang Yayan jeung Mang Wawan oge Pak Wakil Jari nu sasarengan keur naik sapeda bade ngajugjug ka bumina Ki Diraga teh. Tujuanana memang teu sanes bade naroskeun perkawis manggaha nu kiwari disangsikeun ku laporan nu geus ditampina ku Wakil Jari ti Mang Wawan jeung Mang Yayan harita para mitra. Di mana bumina Mang Yayan? Masih jauh keneh. Eta teh hareup geus deukeut. Ya ayo atuh urang ganjangkeun ngagoesna maratong lila di jalan ah. Tembal akhirna Pak Wakil Jari para mitra. Nu kiwari maranehna geus tinggal nepi ka imah Ki Diraga. Dasar imah dukun jauh melung ka pamukiman. Nyempil sosoranganan di saamparan karang jeung pakebunan janten paribasana mun teu sasarengan ngajugjug ka eta imah Ki Diraga bakal yakin boga kakeueung jeung kasieun dina sapanjang jalana oge. Tah Pak Wakil iwana Ki Diraga. Itu lanterana mah hurung. Tangtosna aya anjeunna di jero. Hayu atuh langsung wae urang ka ditu Pak Wakil. Ceuk Mang Yayan. Nu kiwari sasarenganana geus nyenderkeun sapedahna dina tangkal buah di buruan imah gubug Ki Diraga. Lantera anu hurung nemplok di pageran imah geus katawis. Nu nandakeun aya dirina anu nyondong keur disemahan. Sedengkeun Mang Wawan jeung Pak Wakil Jari ngarasa murinding bulu pundukna. Keung lain di jalan hungkul dumeh nepina di bumi Ki Diraga nu kantun lebet geh banget karasa langkung keungna. Sapertos aya hawa anu dirasa beda tina umumna nyemah ka imah batur para mitra. Para mitra kaum dangu,
Harita dicarioskeun sadayana kantos aya di lebet gubuk Ki Diraga. Diwakilan ku pawakil jari ngajelaskeun maksud jeung tujuanana nya mah harita. Janten kitu bah, kami kiwari butuh pituduhna ti Bah Diraga supados kersa ngabantos kana masalah ieu. Numawi Gondoruo teh geus lain ngaruksa ka mayit budak hungkul tangtos jelema nu hirup oge dijadikeun tumbal ku manehna. Harapan kami dina kenging pituduh ti Abah ieu teh tiasa janten ngalangan ka eta makhluk supados tong deui nyandak padal ti lembur kami bah. Ceuk wakil jari para mitra singgetna nyarioskeun kana maksudnya mah harita ka Ki Diraga. Abah ngertos nyangingnya haji antawis aranyeuna anu kajil aya nu teu persanten kana pangabisa Abah. Taros Ki Diraga mastikeun ka para semahna harita bilih aya nu teu percanten kana pangapisana para mitra. Kami percanten bah, numawi dongkap ka dieu oge teh. Rumaos kami percanten pisan ka Abah. Tembal Mang Wawan ngawakilan ka sadayana. Sumohon bah, sadayana dibantun ku abdi bah, numawi pan Abah memang sanes sakali dua kali ieu ngabantos abdi dina nganterkeun batur oge keur neangan ubar ti Abah. Mang Yayan ngiring tembal. Nu sing horeng Mang Yayan teh memang sok nganter ka para wargi dina mun aya nu bade nyiar obat ti Ki Diraga. Kituna masa naos Ki Diraga teh mangrupi dukun nanging anjeunna mah leres ngabantos kanu ngabutuhkeun ubar para mitra. Jeung daek ngabantosna ge ngan saukur ngagawean anu hade hungkul keur dikongkon ngagawean anu goreng mah anjeunna teh nolak para mitra. Bae kitu sakedap ku Abah bade ditoong nya paninggalan goib. Sugan jeung sugan kenging kadalasan nu pasti keur masalah maraneh kiwari. Tembal Ki Diraga anjeunna lajeng nyabut keris nu sok dianggena dina ngatek kana pangabisana para mitra. Parukuyan diuuran menyandai selenget ambu kemenyan harita banget nyegrak ka pangambung masing-masingna. Biwirna teu cicing keur kukur nyeman lajeng mendeko nu istuning keur sumbat-sambat ka para karuhun. Pikeun neang katerangan goib nu bade dikengingkeunana. Teu lami anjeunna lajeng beunta. Si keris teh diasupkeun deui kana warangka, dicandakna ciherang dina botol lajeng diparancahan bari kemat-kemat ku jang jawokan. Niat merekeun tamba atawa ubar keur semahna nu ngabutuhkeun pangabisana. Sadaya anu ditinggal ku maraneh mangrupi jelas lain Gondoruo ti bangsa asli dedemit atana piririwa. Nanging mangrupi Gondoruo kajayaden ngan mun ditelek kana ngaranjang jelemana saha nu geus jadi Gondoruo teh Abah ge poekeun pisan. Kocap Ki Diraga dina ngajelaskeun ka semahna ngeunaan Gondoruo anu dipejakeunana ti wakil jari jeung Mang Wawan ka manehna. Nanging mun kedah sajelasna mere nyaho kana saha anu geus janten munjung ka eta Gondoruo teh anjeunna karasa towong keur ngengingkeunana eta katerangan sapertos aya hijab nu nutupan kana cara panoong batinna para mitra. Janten ari Gondoruo nu kongsi ditinggal keur ngadoker makam oge nu ditinggal ku Mang Wawan teh leres Gondoruo kajajaden bah. Taros wakil jari harita negaskeun deui kana katerangan nu geus dibejakeun ku Ki Diraga para mitra. Laras nanging ari perkawis mulang ka imah nu dia maksud mah Abah ge teu ngayakinan pisan. Nah manehna anu geus munjung atanah pikumaha numawi Abah teu kersa keur asal ngomong mun teu bisa dipastikeun ku cara paninggalan batin Abah sorangan. Tembalna Ki Diraga langkung nguningakeun kana naon anu geus janten katetepan dirina salaku anu nempo ti cara batin. Teu wantun keur asal ngomong sabab letahna kedah salaras jeung naon anu ditinggalna para mitra. Teras ngeunaan pamajikan kuring kumaha wah? Mang Yayan naros oge ka Ki Diraga ngeunaan pamajikanana para mitra. Satemena nu langkung palai terang pisan mah da harita teh jelas Mang Yayan nu geus ngarasa kamusibahan.
Dinomkeun cai ieu nu geus meunang warancahan ti Abah supados teu dugi janten cilaka ka hareupna pikeun kandungan pamajikan maneh. Ki diraga tembalna nu janten reas ka Mang Yayan jeung sadayana. Nu istuning sing horeng biyuni teh keur dina waktosna kenging kandungan para mitra. Maksudna pamajikan kuring teh nuju ngandung bah. Mohon nanging maneh teh kudu helang. Istuning si Utun nu dikandung ku pamajikan maneh mah geus ngajadi samemehna disarean ku Gondorwo. Janten teu katitisan pisan ku manehna. Ananging cai eta ngabaksakeun supados pamajikan maneh teu diganggu deui. Oge maneh ge moal bakal diganggu sabab maneh geus dicirenan salaku jelema nu rek dijieun tumbal ka hareupna. Kocapna Ki diraga dina nerangkeun ka Mang Yayan harita. Janten Mang Yayan ge longsong rasa manahna para mitra kitu deui kanu sanesna. Terang nyatana kandungan pamajikan Mang Yayan taya kaganggu pikeun si Utun teh ku eta makhluk Gondorwo teh. Janten kumaha bah kangenanganan ieu masalah karesahan wargi abdi teh bah nu mawi tadipan Abah katerangan anak kitu. Keur Mang Yayan nya alhamdulillah upamintos aya kitu kateranganana mah janten longsong hate abdi ge. Wakil jari naros deui rengse terang kiwari Mang Yayan mah sahenteuna tos dina kayaan anu aman para mitra. Aya ramalan moalami bakal dibongkar ku hiji awewe nu mangrupi lain ti batur bahatur nanging mangrupi kaluargina sorangan kapayun. Ukur sakitu katerangan nu katawis tina cara Abah tadi mendak kok kapayuna kantun tempokeun wae cu sabab kangge sasasih kiwari kayaan lembur mah pasti dina kayaan anu aman sapertos bihari deui. Walerna Ki diraga para mitra nu masihkeun jawaban akhir dina nyemahna wakil jari jeung sadayana kiwari. Nu istuning hiji mangsa bakal kanyahoan eta nu munjung teh anu bakal dibuka ku salah sahiji awewe nu mangrupi masih ti bagian kaluargina. Tiasa ka anak, tiasa ka pamajikan, tiasa ka dulur jeung urang antosan wae kumaha kalajenganana dina lajengan carios munjung Gondorwo nya para mitra. Nu mawi waktosna da anu tos teu nyekapan deui. Sakitu anu kapihatur dina ayana kiwari simkuring nyuhun dihapunten tina samudayaning kalepatan. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.